Teteangan di kamar eueuh di dieu keur hulang-hulang. Itu duit bae. Gawe untuk duit mah tuh lain hulang-hulang. Zaman kiwari gawe. Aing boga akal. Siapkeun KTP jeung HP. Cair 2 juta. Kumaha carana? Pinjol. Riba atuh. Dibere nyaho geus ah. Kamu cair 10%. Yakin ya. Terus dibere solusi salah kene. Kan bae anjing cenah bingung. Nembak babi menang mau. Nah, orang suka batik lah. Yang penyol segala anjing. Geus puguh riba anjing. Nah, naonan. Penyol. Ini orang cobaan. Sugan di ACC. Biar orang bisa salat. Cingin. Cuma jalan lima aing balik. Aing terkait masih mon anjing. Gara-gara si Lucky ya mah anjing. Nah, tuh bye. Tak iya aplikasi K2 cing sugan cair. Erek mah Naon? kurang penyankeun 10% ke urang. Moal aing Yang ngeurah ge awas ya. Naon sih bye? Cing aplikasi K2 sugan di ACC. Keur ceri urang lamun teh jam pinjol geraheun saya eta mah. Rek kosan si Mon teh. Kosan kurcaci ya penaik ya suunang. Mon. Sabau panu teh anjing. Goblok untuk aing sudah ditakol. Naon? Urang ngagosip Mon. Sama. Yang geus atuh ayo ka jero. Mon. Kosan ente teh geus di kurcaci ya gitu jar tinggal di Daragor kok masuk ke rumah ente geus di luar lah. Panas anjing ya. Jangan-jangan cair. Cair. Oke. Tuh kan bener 2 juta. Oke, let's go. Tinggalin Kelak. Didinya teh alus banget teh elit. Ari kosan sulit. jadi baik. Naon? Banget aing ekonomina ririwit. Gandeng kalau air ngomong. Goblok. Jadi kieu Mon. Ayeuna teh nya si Lucky teh keur kieu Mon. Kunaon? Gering biji? Lain Mon. Stroke. Komo eta anya. Naon atuh? Lauk kasatan keur susah duit enak teh. Sarua atuh anjing. 11 12 ya mah anjing. Sarwa ripuh. Tot mangga merean wae tot ka aing teh. Terus beak duit 4,5 anjing. All in keun aing mah kagok. Aos teu mere setot. Ulti tot. A few minutes later. Tot anjing. Kali-kali acan anjing liar teuing aing mah. Aplikasi keempat sugan ACC.